Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pemirsa sadayana. Tepangkeun deui sareng abdi Yusuf dina acara Warta Sunda SMA YWKA. Dina dinten ieu abdi bade ngajak pemirsa sadayana nyaksikeun pagelaran seni budaya SMA YWKA dina acara ujian praktek kelas 12. Anu dilaksanakeun dina Kaping 20 Februari 2020. Dinten Kemis Kaping 20 Februari 2020 SMA YWKA ngayakeun acara ujian praktek seni budaya kelas 12 nu ditonton ku sadaya murid ti kelas 10, kelas 11, guru-guru sareng orang tua murid kelas 12. Penampilan mimiti dibuka ku kelas 12 MIPA hiji nu judulna Hitam Memutih. Penampilan kadua nyaeta ti kelas 12 IPS hiji nu judulna Jeritan Rakyat. Nu salajengna ti kelas 12 IPS 3 nampilkeun flash mob nu judulna Raksasa X Timun Mas. Penampilan kaopat nyaeta ti kelas 12 MIPA 2 nu judulna Kusuma Wardana. Ini kan masih berusaha sih. Penampilan salajengna nyaeta kabaret ti kelas 12 MIPA 3 nu judulna SMA. Kabaret ieu nyaritakeun tentang masa-masa di SMA. Penampilan terakhir ditutup ku kelas 12 IPS 2 nu judulna Pecut Baja Kirana. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves that sounded. Atur nuhun tos nyaksikeun warta ieu. Sakit wae ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.